Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangu deui sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet. Amin ya Allah ya robbal alamin. Dina wangkid ieu simkuring si jamidangkeun hiji jejer carita anu judulna Gumilar bagian ka-38 karya Bapak E. Sukandar. Kumaha ieu lalakon Gumilar anu salajengna ulah ka mana-mana tetep di channel Kisah Tanah Sunda. Insyaallah aya oge channel dongeng anu bade didamel ku simkuring nyaeta channel Kidemang Gunung Halu mangga tiasa dibujengan. Ulah hilap di subscribe-nya supados aya notifikasi kanggo setiap jejer carita anu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi sing tiasa janten rencang anu ngahibur setiap aktivitas balawargi sadayana. Anu nuju masakna gegerohna nyeuseuhna bari santaina nya di bumi sewang-sewangan oge anu nuju di padamelan di kantor di tempat konveksi bari ngajahit bari nyupiran nya kanggo penumpang di perjalanan pokona mah kadulur-dulur nu aya di lembur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan seueur wargi-wargi urang anu nuju damel di luar negeri sok mararanco we ngarupingkeun dongeng Mang Ian. Mugi sing tiasa janten landong katineu. Oge ulah hilap di like, di komen, sareng di share nya dibagikeun atuh mugi wasilah palawargi nu kersa ngabagikeun ieu dongeng khususna di zaman kiwari tiasa nanjeur deui. Oge ka palawargi anu ngaraos kahibur ku ieu pedaran dongeng Sunda anu dicanakeun ku simkuring cenah sok aya nu naroskeun Kang hoyong nyawer atuh mangga. Biasa ka nomor dana oge nomor rekening anu dicantumkeun dina deskripsi atanapi profilnya. Sakali di simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan mugi sing janten kaberkahan. Supados teu nyangkolong ting kana waktos. Hayu urang sami-sami ngabandungan ieu lalakon Gumilar bagian ka-38. Mangga kaparayun sadayana. Wilujeng ngadangukeun prung keun urang tunda heula lalampahan Aki Sidik, Gumilar jeung Arman. Ayeuna urang caritakeun anu geus lawas teu kaguar. Jolan, jolan. Aya nu kaluar ti wawangunan pasantren Cipari, pangawakanana jangkung badag, kumis baplang sanggadulang geus camut-mut bodas tandaning umurna geus cueut ka hareup. Tapi katempona masih keneh jag-jag belejag tembong dina rigigna nu masih keneh gagah. Lempangna bangun rusuh muru jalan anu kacibulakan. Horeng Mang Dekong nu lawas tilawas teu kacatur teu kaguar lantaran ngadon ngamukim di Cipari alatan nyeri suku di ubaran ku Mama Ajengan Basari anu saterusna teu incah balilahan. Cicing didinya we ngadon guguru ilmu panemu dina bag-bagan agama Islam. Harita manehna geus niat balik tidinya. Maksudna rek terus mulang ka Cigasti ngajugjug kanu jadi anakna nyaeta Nyi Asmi pamajikanana Ki Parta. Masih keneh ngagaris dina pikirna. Pangna manehna ngamukim didinya teh kapan mimitina mah rek neangan incuna Wijana. Anu harita leungit waktu imahna Ki Parta kahuruan. Sanggeus ngeliwatan kampung Bojongloa, Mang Dekong ngareret ka tukang lantaran kadenge aya nu tinggal blig tukangeunana. Ari direret sing horeng aya nu keur laleumpang tiluan nu taya lian nyaeta Aki Sidik sapara kanca.
Nu sanggeusna tadi bisa maehan si tutul tia terus bae nuluikeun lalampahanana. Bangke si tutul mah cul bae dipasrahkeun ka urang nanggewer. Loh, kabeneran aya batur? Ceuk geurentes hate Mang Dekong. Lempang nak ngadadak di kenoran nu maksudna rek ngadagoan ngajak bareng. Bade angkat ka mana baraya? Mang Dekong miheula ananya rutret kanu tiluan. Oh, bade ka Garut dupi salira bade ka Garut deui. Aki Sidik sanggeusna ngajawab malik nanya. Sumun, mung nu disejamah bade ka Cigasti. Ka Cigasti. Aki Sidik nanya deui. Ngadadak keras inget kana caritaan Mangsal Hapi. Cenah kidarga nyaeta batur sapagurona baheula ayeuna teh aya di dinya malah ngamuridkeun sagala. Anu matak pok bae sakalian ditanyakeun. Oh, atuh uninganya ka kidarga. Ih, nya kantonan we. Salembur malih mah. Saderek kitu. Mang Dekong ngajawab ditungtungan ku pananya. Rerencangan kapungkur zaman keur ngora cenah mah ngamuridkeun. Nah leres eta teh. Oh, kantenan. Malah garikik pisan muridna teh. Kaimpungan ti mana mendi? Bade teras ka ditu kitu ayeuna teh. Henteu, bade ka Wanaraja. Oh, sumuhun. Mang Dekong saterusna ngahuleng. Ngadenge Wanaraja teh ras bae inget ka padepokanana baheula di puncak Gunung Talaga Bodas. Saterusna bari bareng lempang teh manehna terus wae cicing bari tungkul nitenan tincakeun kawas nu geus beak picaritaeun. Padahal ari hatena mah ngulayaban cucos ka ditu ka dieu. Pokona mah keur ngimeutan lalampahanana baheula anu ayeuna ngadadak buruy brai narembongan deui. Beak kampung Cibulakan, breh kampung Cipeuteui hareupeun. Teu lila anjog ka Cihanjawar terus opatanana laleumpang pairing-iring. Gumilar jeung Arman ngiclik pandeuri nuturkeun Aki Sidik jeung Mang Dekong gigireunana. Nepi ka jalan gede, kabeneranana teh kurunyung wahon ti jalan Tasik. Atuh teu hese deui curug celak sararea tumpak biur wahon nyemprung di mudun. Breh Citelu, jorelat ngan sakolepat breh Cilawu, terus ngegerung mudun anjog weh ka Cimaragas, jol weh ka Sukadana, reg wahon teh eureun lantaran rek neruskeun lalampahan ka Bandung make jalan anu kakenca. Aki Sidik mah sapara kanca jerat juru tarurun ngan Mang Dekong masih keneh anje ceuleuh lantaran manehna mah engke turuna teh di leuwih daun. Sanggeus amit-amitan jeung Mang Dekong sarta janji yen isuk jaga ninggeto Aki Sidik rek ngahaja ulin ka Cigasti nepungan kidarga. Aki Sidik nuruskeun di lalampahanana muru ka jalan Wanaraja atuh mobil mah ngagerung deui mengkol ka lebah kenca. Kabeneran ari nepi ka kampung Ciwalen didinya geus rapang delman nu keur ngajaluk jurug ngadaguan muatan nu husus pikeun ka Wanaraja. Sanggeusna adu tawar jeung kusirna culuk celak tiluanana kana delman keteplik delman maju ngetan nikreuh ngeureuyeuh. Sanajan jauh akhirna mah teu burung cundu ampir lepas asar anjog weh ka Wanaraja. Tidinya nikreuh deui ngagunakeun dampal suku kasambung ti Cihuni manggih dokar. Nepi ka nangkapai teh geus poek atuh terus bae tatanya di mana pernahna lembur Cicapar. Aki Sidik pohoeun di jalana ongkoh najan lila oge baheula di daerah Garut tacan kungsi luhaloho ka daerah dinya mah. Geus kitu we meureun kudu loba sesekelanana. Ari anu ditanyakeun teh hiji lalaki nu harita keur meuli bako ka warungna Babah Gondok nu panto gerbangna muka sabeula. Babah Gondok harita teu jauh ti dinya, tas ngaladangan teh manehna ngalong dina panto.
Pilari saha Pak? Mang Salapi? Salapi mananya? Nu ditanya teh rungah ringe, duka teh nyahueun atawa memang ngaran Salapi teh aya 2-3. Eta Salapi nu baheula ngumbar di Cipacing bawahan Singajaya di Pakidulan. Aki sidik mere penjelasan. Oh, hanya Salapi bapana si Asmita melon. Salapi lampok anu eta mah. Si babah gondok teu pupuguh make milu mairan bari luak dieu. Kumaha babah, dedengean teh Salapi rampok, gagabah ngomong teh. Gumilar nyorongot, ngarasa teu ngeunah akina disebut rampok. Hanya lampok. Memang lampok tanah jeung kebon kuling pamayal utangna. Ali ayeuna dicokot leuy lah diwantuan ku si Lulah. Si babah ngomongna kasar, bari merong ka Gumilar, pedah ieu budak ngora teh siga nu ngarasa teu ngeunah pedah Salapi disebut rampok. Pamiarsa sadayana, ngadadak ras Gumilar inget kana caritaan akina, yen di antara musuh-musuh kolotna nu geus ngakaya nyangsarakeun teh di antarana aya babah oge. Ayeuna ieu babah teh make nyabit-nyabit tanah sagala atuh geus teu we yen ieu babah teh tangtu salah sahiji musuh nu jadi kolotna. Inget kalebah dinya Gumilar jadi naik getihna. Teu anta parah deui ngan krewek bae si babah teh dicerek beuheung bajuna bari pokna. Ieu meureun mangklukna nu baheula mitnah ka bapa dewek jeung ngarampas tanah aki dewek teh hah? Ala naon cia? Kulang aja. Si babah gondok nyai leungeun Gumilar bari hiuk ngirimkeun panonjokna rek ngabentur irung. Ngarasa teu ngeunah jalma anyar pinangih geus wani cerak-cerek kana beuheung bajuna. Gumilar nu ngarasa irungna diancam rek ditumbu, rikat jingkrak bari ngagiwarkeun panonjok. Hiuk ngahembatkeun peureupna males rek nonyok dada. Tapi si babah oge nyaho diri geus, manehna ngalegot bari terus luncat rek nyamergado lawan aku tajongan. Hiji sammeran anu kacida matak bahayana lantaran ieu tajongan teh mangrupa salah sahiji bagian tina ulin kuntau nu matak mateni upama teu oge pites mah kudu beuheung lawan teh. Geus puguh Arman aki sidik oge nepikeun ka ngaranyug mireungeuh panajong si babah anu bener-bener bisa ngajadikeun musuhna sakaligus teu walakaya. Tapi Gumilar nu memang dina ilmu panumuna mah geus masagi, manehna teu keder. Rikat ngalegot dina gerakan monyet ngemil, sakilat timul ingetanana rek newak kanyut si babah. Tapi sakilat timul deui ingetan nu sejen, mun dijamret burayota nu barang tangtu nyawa si babah moal bisa katulungan deui atawa sakurang-kurangna bakal mangrupakeun hiji bahaya nu hese di ubaranana. Beak mikir kitu, kerawak bae Gumilar newak suku tukang si babah anu daek teu daek. Si babah jadi ngoleweng, badana moreat ka handap. Masih untung ku Gumilar teu dilepaskeun. Upama henteu teh sirahna nu bakal teh heula ngabletuk kana taneuh. Neuleuh musuhna tangguh atuh si babah gondok jadi mingkin nafsu. Saberut deui manehna naraja ngirimkeun jurus kuntauna. Dua ramo nyolocos rek nyokel panon. Gumilar ngagentak jingkrak dina gerakan hap-hap pindah ngimbangan gerakan musuhna. Sarta waktu si babah gondok ngaranyug bari pias sepak sarta manehna oge rikat ngejat lantaran sieuneun kabeunangan gondokna nu memang kacida dipusti-pustina teu beunang katoel-toel acan. Ngan orok kaya Gumilar nyusul tepus bari ngagunakeun peureupna dina gerakan babuk lalai bari sukuna ngahlang nyabat bincurang anu antukna si babah gondok teu bisa nahan awakna deui. Manehna ngagedebu ti kusru kana taneuh. Geus bae Aki sidik ngagero supaya ulah katutuluyan. Tadi oge karepna mah rek nyegah tapi teu kaburu lantaran geus bukbek manten. Gumilar anu memang rek mundur ngan orok kaya. Si babah gondok nu harita geus hudang ngarontok. Gumilar nu rada bongoh lantaran diselang heula ngareret ka aki sidik jadi ngadayagdag kasurungkeun. Gebrug nyarane kana temok toko. Hiji kauntungan pikeun si babah gondok mah. Manehna rikat ngagunakeun dua leungeunna dipake nyekek satakerna. Tapi Gumilar teu gugup, malah bari diasongkeun beuheungna ka hareup bisi si babah gondok kurang sugema nyekekna.
Sakilat lengan Gumilar ngahiuk dihandap persis pisan kana burayotna si Babah. Ari habek ari kawowong sarta jengkang bae nang karak bengkang. Panona mulan kaluhur tiburial buncelik lantaran kalecina ngereles leungit nyusup kana tarang bagana. Na atuh anak gorowok teh si Ona gegerewekan walah wah weuleuh barang neuleuh salakina ngajehjer teu inget di bumi alam. Walau, tulung, ieu calaki kuling aya nu maehan, tulung, ieu jelema nu maehan anak tangkap, alu kacida teuing cie, jahat, ada orang kampung jahat. Si Ona gogorowokan bari ceurik sarta gabruk bae ngarontok si Babah Gondok digugulung bari teu empes-empes. Ngemusur si Ona aduh hese euy. Ulah wak ribut Ona keun ku kuring urang ubarang, cek Aki Sidik bari gewat nyamperkeun si Babah Gondok. Heg di udar kolorna pirajeuneun make ditoong heula deui. Aki Sidik mesem dumeh mireung aya bogo nahun nu mamake kuplu ya basa gede cengek deui. Geus kitu mah terus palebah bujal kahandap di urutan, gejelig bae kalecina balik deui kana tempatna. Korejat si Babah Hudang teu sakara-kara. Asmita anu memang imahna teu pati jauh ti tokona Babah Gondok, ngadenge nu ribut-ribut sarta ngadenge nu tulung-tulungan teh ngagentak muru bari ti babaranting nyamperkeun ka hareupeun imahna si Babah Gondok. Gumilar barang jol Asmita datang anu siga-siga bakal nyieun tindakan anu teu dipikahayang, ngagentak malik kalawan dina sikap sayaga pikeun yang hareupan lawan. Asmita nya kitu keneh. Mireung aya budak ngora anu pasang kuda-kuda teh manehna ngaraneg bari taki-taki, bisi ieu jalma ngabarerang. Anu antukna ieu dua jalma teh papelong-pelong bangun anu silih taksir. Gumilar masih keneh ngajega sedengkeun Aki Sidik jeung Arman kalawan taraki-taki narangtung gigireunana. Mireungeuh jelema-jelema nu rajol nyalampeurkeun teh teu wudu ngarasa curiga oge bisi aya karepna anu teu hade. Ku kitu teh mah munasabah pisan mun pada ngaraponan teh datang-datang ngadon ngaributkeun di lemur batur, ongkoh deui si Babah Gondok saenggeus eling deui tina kapaehanna teh teu repeh. Sungutna ngocomang make nyebut-nyebut rampog sagala ka Gumilar, tapi teu wanieun ari nyang hareup deui mah. Ngan bari noroweco teh manehna asup deui ka tokona bari dipapah ku si Ona. Bener kitu Anika teh ngarampok. Asmita nu harita geus pahareup-hareup nanya ka Gumilar, panonna rutret pinuh timburu. Dasar we Babah Gejul nun. Kuring teh nanyakeun Aki kuring tuh ka itu. Gumilar mereka terangan bari nunjuk ka lalaki nu tadi ditanya teh. Nah anak celeuweung teh si Babah burung nyambungan. Pokna teh cenah salhapi rampog, tanahna geus dipake mayar hutang dicokot deui. Paingan cenah cek Aki empi jahat pisan Babah Gondok teh. Tayoh eueuh ka patutna. Saha? Salhapi. Asmita kaget bari hatena mimiti deg-degan. Boa-boa ieu, geurentes hatena, panona seukeut nelek-nelek. Nya Ki empi, Aki kuring eta teh. Pangnana tanyakeun teh pedata can terang tempatna. Cenah mah di Cicapar. Gumilar nyarita tegegna keur puguh nafsuna can kabudalkeun kabeh lantaran musuhna kaburu ngabeng beos manten ka jero toko. Asmita jadi beki ratug tutunggulan, red kana leungeun belah kencana. Ana sebelah teh jajantungna beki mota. Sidik katempo ieu budak ngora teh cinggirna buntung sabuku eueuh kukuan. Ieu teh kitu. Asmita nanya gugup. Nurutkeun pangajak hate mah geus hayang gabruk bae ngarontok lantaran geus teu salah deui yen ieu teh anakna nu geus lila di dago-dago. Sumuhun, geuning uninga? Gumilar malik nanya kaget.
Rada sareh ayeuna mah dumeh ieu jalma make nyaho kana ngaranna sagala. Aduh, ieu teh Abah. Abah hidup ieu teh. Asmita bari teu tatapah sini deui, gabrug bae ngarangkul geus teu kuat nahan kasono. Cipanona geus teu kaampeuh nyurucud maseuhan pipi. Abah tata leres kitu ieu teh. Gumilar kawas nu ham-ham kene. Heg beungeut Asmita ditelek-telek, red kana cedak nu ngakudat tina pipina. Moal salah Ujang, ieu teh bapa hidup. Gusti, tetela hidup teh anak Abah. Geuning eta cirina cingir oge dina walikat hidup belakeng catang tu aya tanah hidup. Asmita ngajelaskeun. Abah. Gumilar males ngarangkul, teu ham-ham deui ayeuna mah yen tang tu ieu teh bapana. Eukeur mah ciri anu disebutkeunana teh kacida benerna katurug tali gaib anu memang geus nyampak dina dirina, ayeuna ngadadak nganteng nepungkeun batin. Kasep, tepung geus halugug jangkung geuningan. Nuhun Gusti, abdi ditepangkeun deui sareng pun anak. Asmita ngarangkulna beuki ti pepereket, geus moal aya babandinganana kumaha kabungahna waktu eta. Emak Abah. Gumilar nyengkatkeun sirah, maksudna mah nanyakeun indungna, neuteuk bapana ku pano nu geus beueus cipru. Aya di imah Kasep. Ngen atuh, ngen. Tada teuing we geura ributna. Ari ieu saha Ujang? Asmita nanya bari ngareret kaki sidik jeung Arman anu ti tadi nyaksian anu keur silih rangkul bari olohok bengong. Aki endik guru Abah. Upami ieu Arman rerencangan, da sareng aki embe oge aki endik teh kenaleun Abah. Malah rencang sapaguron kapungkur. Kutan. Mangga atuh urang karorompok. Mumpun bapak ayeuna teh nuju di Cicapar. Cek Asmita rengku hormat naker bari solongkrong ngajak sasalaman kanu duaan. Ayo Ujang, tuh imah bapak mah teu jauh ti dieu oge ka tembok. Asmita nyarita deui bari nunjuk. Geus kitu mah bring sararea arini ti dinya. Nu tadi ngadaregdeg lantaran kagareuwahkeun ku nu garelut, buriak bae balubar baralik ka imahna sewang-sewangan. Sawareh curug-cereg garogodeg, sanajan nya oge urang dinya teh henteu mantra-mantra acan kana rusiahna ieu dua jalma, teu burung maranehanana ngarasa kaget oge, helok heran bin ajaib anak jeung bapa pirang-pirang taun kakarek patepung. Datang ka imah kasampak Nyi Esih keur andeprok tas nyeungeut damar, rek kacai ngan ngadaguan heula salakina nu waktu tadi ngabelecet kaluar. Rek ninggalkeun imah ngarasa melang lantaran eueuh sasaha. Torojol Asmita datang, rada kaget oge diiringkeun ku semah tiluan, tapi lantaran kagok rek kacai manehna ngan ukur nyalikeun heula. Geus kitu mah leos kacai atuh Asmita can waka nyarita naon-naon. Kagumilar ngisarahan kurindat panona yen ulah waka geru, anu sok pikeun Gumilar mah geus hayang gabrug we ngarangkul kanu jadi indungna. Teu kawawa nahan kasono, anu satuluyna sararea jurut kacarai pilih genti rek sarolat magrib heula. Bada magrib ngarariung di tengah imah, Nyi Esih geus cengkat rek naheur cai, tapi gancang Asmita ngahulag basana teh. Kelanan Esih ulah waka ka dapur. Asmita ngareret ka Gumilar nu kawasna geus teu sabar hayang geura ngagabrug ka indungna. Nyi Esih teu tulus ka dapur, manehna merong ka salakina bangun heran tapi henteu ari pok mah nanyakeun. Ukur sorot panona nu ngandung rupa-rupa pertanyaan ebreh dina teuteupna. Ieu tamu teh rek ka Esih cingan sugan aya nu wau.
Asmita nyarita deui biwirna ngarenyu nahan seuri. Bade ka abdi. Nyi Esih beuki tamah-tamah ngarasa heran rutret kanu tiluan. Tetela saurang oge eueuh nu wawuh ret deui ka salakina bari ngagodegkeun sirahna lalaunan. Ieu kasih Ujang, cing sidik-sidik ramo leungeun kencana. Asmita nuduhkeun kurindatna bari teu oleh mesem. Ret Nyi Esih ka Gumilar, lu panenjona euteup neuteep ramo-ramo leungeun kencana. Aripel kana cinggirna ari ter, jajantungna ngadadak mota. Sanajan ayeuna bener geus robah lamun dibandingkeun jeung tetenjoanana waktu baheula, tapi hatena mah geus teu samar deui yen anu ngabogaan cacad kitu mah ngan anakna pribadi. Ret Nyi Esih nempo kana beungeut Gumilar. Tacan oge rek pok nanya, Gumilar memang geus ngarasa teu sabar ngagentak ngagabrug bari ngagero. Ma, ieu abdi mah. Ieu anaking bener kitu. Bener ieu teh anak ma. Ujang. Tahun-tahun Ujang teh pisah ti ma. Ayeuna diparengkeun panggih deui. Duh, nuhun Gusti. Nuhun. Nyi Esih rawah riwi males ngarangkul ka Gumilar sarta kawasna bae manehna teu kuat nahan emosina nu dilantarankeun kunu tanpa wates wangeunna. Bari ngarangkul teh Nyi Esih terus ngalengger ka paehan. Ku kituna mah nya munasabah oge pisah jeung nu jadi anak ti keur umur 3 taun kapanggih-kapanggih ayeuna dina kayaan geus gede halughug jangkung. Badaniah Nyi Esih teu mampu nahan geterna jajantung nu robahna kalawan dadak-dadakan. Atuh teu wudu kayaan di jero imah teh jadi ribut oge. Nyi Esih diparayang ku Asmita jeung Gumilar heg digolerkeun dina samak. Embun-embunanana dipok-prok ku cai atah meunang ngajampean Aki Siti. Kulisik Nyi Esih usik nyah beunta. Kuniang manehna hudang. Panona teu leupas neuteep Gumilar nu mancok gigireunana bari rambisah ku Cimata. Ma. Gumilar ngagero lirih leungeunna ngabantuan badan indungna nu keur hudang rek diu. Ujang. Nyi Esih ngarangkul deui segruk ceurik ngagukuk bangun ka nyenyerian. Rusras kasuat-suat kula lampahana baheula ti mimiti awakna rek aya nu ngagadabah tuluy papisah jeung nu jadi anak terus sangsara kadungsang-dungsang antukna milu ka Pak Haji Soleh urang Cikamiri. Terus kabur deui lantaran dipikahayang ku dulurna. Eta kabeh natrat narembongan deui teu beda we dina gambar bruh breh narembongan ngalangkang dina ingetanana. Ujang, Kasep, tahun-tahun Ujang jeung ma papisah. Mangganing Bapa hidup keraya di pangberokan. Geus puguh Aki hidup mah, geus leuwih ti heula dibuangna. Eta kabeh teh estuning pagawean jalma hianat jalu. Nu ngalantarankeun kolot-kolot hidup nandangan kasansaraan anu pohara. Gumilar mah ngadengi indungna norowelang bari sesegruk teh manehna mah ukur ngaheneng ngaraga meneng. Bari panon mah murubut ngaluarkeun Cimata. Memang saeutik bae mah manehna geus ngadenge ti akina kumaha kasangsaraan nu jadi kolot-kolotna baheula. Nganu jadi panasaran kana hatena teh manehna mah masih keneh inget ka akina anu saurang deui nyaeta Aki Engkong atawa Mang Dekong. Hayang geranyaho kumaha rupana ayeuna dumeh kiwari geus aya di imah indung bapana tapi siga eueuh jelema sejen. Lain sakedeung mah papisah jeung Ujang teh. Paribasa kulit peungkeur jadi peot.
Buki hidung jadi bodas geus puguh panon mah jalu. Tina cekas jadi lamur. Balasan neng ngaluarkeun cimata dipake nyeng cerikan. Dipake cerik balilihan yang cerikan nu jadi anak. Sasat leungit tina Aisyah. Aya bejana ti bapa hidup cenah teh aya dipake dulan. Malah geus disarusul ku bapa hidup jeung ku abah empi. Nu harita kapanggih di Cipacing. Sarua deui abah empi oge sasat keur kakaburan. Tapi ujang teh harita kasampak keur eueuh. Engke cenah paneuri datangna bareng jeung aki hidup. Ku ngadenge beja sakitu oge mah teh geus kacina ngerasa suka bungahna. Tanaga jadi pulih. Umur asa nambahan deui. Nah ari rongeam teh ngan aki empi sorangan nu datang. Cenah hidup mah masih aya keperluan. Ujang. Saterusna mah Nyi Esih ceurik ngageunggeui, ceurik kabungah anu bedah, anu teu bisa digambarkeun ku carita, teu bisa direka ku basa. Sagala kanyeri kapeurih anu mang taun-taun ngalimpudan hatena ilang sirna diganti ku rasa bunga bagja anu taya wates wangenna. Gumilar anu tadi ngarangkul ayeuna mah nyuuh kana lahuna nu jadi indungna, sirahna baseuh karagragan ku cipanon indungna. Hapunten mah sanes teu sono. Abdi leuhir soateh nya kitu seueur pisan sasekelanan geuning. Eta mah mugi mah cukup lumur jemar mana keur sangapunten ka abdi. Rumaos abdi teh joledar tambelar kanu janten sepuh. Gumilar oge nyaritana bari nginghak dina lahunan, sedeng sirahna teu oleh diusapan ku indungna anu teu oleh deudeuh tur nyaah luar jerona. Ayeuna mah jeung nu jadi anak geus panggih kalawan rahmat salamet sararea. Geus gerak ke dapur angguran mah Esih. Teu hade terus-terusan ngumbar Cipanon. Naher cai angguran mah keur tamu. Ceuk Asmita ka pamajikanana anu masih andeprok emok bari ngingha. Hega tuh ujangnya, mari ka dapur heula. Ceuk Nyi Esih bari ngusapan deui sirah anakna, heman deudeuh nu taya babandinganana. Nyah Gumilar cengkat, panona masih keneh baseuh, disampakeun ku teuteup indungna anu anteng moho pinuh ku rasa deudeuh jeung asih nu taya hinggana. Goloyoh manehna diuk pindah ka deukeut bapana, panon mah teu leupas melong ka indungna nu harita keur ngalenghoy leumpang ka dapur rek nyadiakeun dahareun. Beres nu ngadaharkeun sema, tuluy ngariung di tengah imah dituluykeun ku acara ngobrol. Mimitina mah Asmita ngadongengkeun lalakona ditetek taya nu kaliwat, tuluy ditumbu ku dongengna Nyi Esih nyaritakeun lalampahanana ti mimiti ditinggalkeun ku salaki nepi ka tepungna deui kalawan ngalaman rupa-rupa katugeunah jeung kasangsaraan anu lain lumayan. Boh Aki Sidik, boh Arman manis saregepna keur ngabandunganana. Komo Gumilar mah ku ngadengena dongeng nu jadi indung bapana teh naon-naon anu mangrupa rusiah anu nyimbutan dirina ayeuna ngaboleker sasat nyingrai lalangsena. Horeng si mana horeng, Aki engkong Abah Ata jeung Mamimi teh ngan saukur jelema-jelema anu miasih jeung miheman wungkul. Lain kolot-kolotna pituin ngan sakadar nguku ti lelembut waktu manehna papisah jeung nu jadi indungna saleupasna tina bahaya anu ditimulkeun ku Lurah Barja katut batur-baturna. Ku tanteh kitu. Nah atuh kapungkur Aki empi nyaurkeun majarkeun teh cenah jenengan Abah Ata jeung Mamimi teh jenengan emak sareng Abah keneh. Ngahaja digentos jenengan. Ceuk Gumilar bari semu ngahuleng. Bisi jadi supaya teu matak bingung jeung lieur ka hidep, sangkan teu kapapanjangan barang tanya. Ceuk Asmita Daryana keur nyaritana. Dupi Barjana masih keneh aya di ditu Abah.
Gumilar nanya ka bapana, sanajan nanyana datar, tapi jelas bisa kajudi. Di satu kangen pananya teh aya maksud-maksud anu mandiri. Asalna oge jelema jahat, nya terus ngajahat deui we. Nganti saprak aya aki di dieu, manehna ngereles duka ting ka mana. Nu masih sok aya beja ku melendang teh urut usung esangna, nyaeta si Usin jeung si Warma. Tapi nya kitu loba nu manggihan teh ti peuting, da ti beurang mah moal nya oge wani nembongkeun beungeut. Dupi babah gonok kumaha? Nah abah henteu ngayakeun balitungan. Gumilar nanya deui. Ku ajaman tadi nama memang kitu, boh kasih barja, boh kasih babah. Ngagugu nafsu mah kaduana oge hayang mereskeun pikeun males kanyeri. Ngan barang jol abah ka dieu oge si barja teh memang geus dipocot tina lurahna, geus tara kadeuleu deui sisiheu beungeut-beungeutna acan. Bejana we sok mulai aban ti peuting, uguh tadina oge lain jelema bener kalakuanana teh. Rek ngayakeun balitungan ka si babah dicaram ku Mang Maneh nyaeta Mang Unan, nu ayeuna mah jadi lurah. Pokona mah abah teh keur diuruskeun supaya bebas tina tuduhan, oge pang-pang nama hariwangeun bisi abah unggah balewatangan deui. Jol aki hidup datang, tanah nu baheula dirampas teh aku si babah gondok, ayeuna geus hasil bisa kapimilik deui. Diuruskeun ku Mang Lurah, ngan si barja jadi ngablecet indit ngaleungit lantaran ku aki hidup diatah-atahkeun. Kitu sababna mah Uung. Nu matak abah teh teu ngayakeun balitungan naon-naon ka si babah gondok teh. Cukup ku silih hampura, memang kitu kahayangna Mang Lurah supaya repeh rapih ulah aya riributan. Asmita nutup caritana ku mere penjelasan kanu jadi anakna. Tah, di dieu karasa adilna pangeran teh dina nerapkeun hukum karma ka makhlukna. Teu burung gening si babah gondok teh ngarandapan wawales teu kujang Asmita tapi kujang dilaksanakeunana. Aki sidik nu ti tadi gawenangan nyaksian we kakarek milu nemrong bari rutret ka sararea. Kana pamanggihna aki sidik kabeh oge eueuh nu ngabantah, Asmita ngahuleng bangun nu keur mikir jero naker. Gumilar ungut-ungutan bari melong ka indungna, geus puguh Arman mah heuti tadi oge ngebedeb we puguh eueuh picaritaeun. Nepi ka peuting galuntrengna teh maklum nu nyacapkeun kasono kitu atuh, sagala dicaritakeun, sagala ditanyakeun. Cacakan mun teu ngarasa cape mah urut lumaku nu sakitu jauhna, ngobrol teh sigana mah hayang terus we bangblas nepikeun ka isuk-isuk. Trong kohkol digarduh nandakeun geus pukul 12 peuting. Gumilar aki sidik katut Arman geus ngagoler ngalampar samak di tengah imah. Nu duaan mah geus tinggal luher, Gumilar mah masih keneh nyileuk. Pikiran anak geus hayang geura isuk we lantaran rek terus nonggoh manggihan aki empi di Cicapar. Pamiarsa, panon poe geus meletek di belah wetan, nyingraikeun halimun nuting beleg-beg nyimutan pasir-pasir jeung gunung-gunung. Asmita katut nyeesih mah nya kitu deui. Gumilar, aki sidik jeung Arman geus pating rarekuh nanya ka kampung Cicapar rek manggihan mangsal hapi. Kasampak teh nu didatangan ka karek ngurumui tas ti cai. Ari red kanu anyar datang, ari gero teh mangsal hapi bari ngadereg-deg muru. Sungutna alewo hari weus-weus nembongkeun kasono jeung kabungahna. Pang-pang namah kaincuna anu memang kacida di arep-arepna. Ngarasa kaget oge dumeh daratangna teh bareng jeung indung bapana, naha saha nu nuduhkeunana geuning geus layeut. Euleuh
dianterkeun ku kasepuhan geuning Mangsal Hapi bari ngareret ka Aki Sidik. Pugu sakalian empi kuring teh aya keperluan ke Garut. Cek Aki Sidik bari nyerengeh seuri. Rek mapai lacak nu baheula endi? Mangsal Hapi nanya deui, paromana Hegar marah mai. Nya kitu pisan. Aki Sidik ngawalon pondok, tetinggal tinyerengeh nembongkeun ka bunga. Hiap atuh, hiap ka jero. Mangsal Hapi miheulaan asup ka imah, bar weh ngampar samak gek sararea diuk. Nyi Esih mah hideng manehna ngarongkong poci nganti iskene, atuh leos bae ka dapur rek naheur cai. Pugu can kahawu, sisinarieun poe ieu mah kaberangan. Iraha daratang teh jalu, geuning isu kenehna keur geus aya di dieu. Mangsal Hapi nyarita deui nanya ka Gumilar, kamari sonten Aki, kaleresan we jol-jol penak sareng Abah. Walon Gumilar bari ngareret ka bapana nu harita keur nyarane kana Bili. Geuningan, nah saha nu nuduhkeun? Mangsal Hapi nanya kaget. Abah gondok ki? Gumilar ngarenyu. Si babah gondok? Mangsal Hapi manikrung tarangna. Sumuhun Aki, kawitanana mah teh nataroskeun Aki ka hiji jalmi nu nuju ngagaleh bako. Nah anak celeuweung teh si babah nyambungan bari nyebatkeun Aki rampok cenah. Tanah nu tos dianggo mayar hutang dicanak deui. Atuh teh jadi teraos nguping caritaanana meni asa gari hal teuing. Derbae pare-area omong anu antukna dugikeun ka galungan. Kagok we sakalian diwarah dugi ka ngajoprakna teu empes-empes. Tiasa hudang disote bane wae ku Aki endik dirancet. Torojol teh Abah tata sareng jalmi-jalmi nu sanesna. Maksana mah panginten bade ngaraponan abdi. Margi disangka nu bade ngarampog ka tokona si babah. Darwe tungtung nama sareng Abah teh panca kaki. Cek Gumilar ditungtungan ku seuri. Kutan teh atuh. Atuh leuwih ti kabeneran, malah untung pisan Ku Aki mah si babah gonok teh teu kungsi tah. Teu kungsi diwarah lantaran dicaram ku Kilurah. Teh hese nya ngaragragkeun si babah teh. Mangsal Hapi males nyerenge, semu-semu agul kanu jadi incu bari ngareret ka Aki Sidik nu jadi guruna. Berkah Aki, ipu pisan geuning ari dipencet burayot nama. Ngan gerakanana mah lumayan matak ngabahayakeun oge tah. Da mani sajorelat bae taramuna teh. Walon Gumilar. Ulin kuntau eta teh yang hareupanana ulah kumande lantaran kuntau mah ulin gancang. Tapi bisa ku uli sera atawa ku kari sabab pada gancang. Ari baju belang dibawa. Mangsal Hapi saterusna nanyakeun baju kulit mau. Dibantun Aki, malih ieu nuju dianggo ku Walon Gumilar bari mukakeun kampret luarna. Tuh geuning mitata meni masket kitunya dipake kameumeutna keur tah ku si Ujang mah. Ceuk Mangsal Hapi bari ngareret ka anakna. Bade diperyogikeun kitu ku Abah? Gumilar nanya deui ka bapana. Henteu, pek bae pake ku ngan mangga hade ulah digular goler tepugu. Inget menangkeunana baheula sasat narohkeun umur. Ongkoh jadi peringatan nih saumur teh. Ari Abah balik tas galungan jeung si Belang bari baloboran getih dipayang ku Mang Unan. Nyaeta ku nu jadi lurah ayeuna. Ari hidup gebrol dilahirkeun kadunya. Gumelarna hidup teh bari mawa ciri nyaeta dina cingir jeung dina walikat kenca. Saumur jeung ciri Abah dina pipi warisan ti Sebelang ieu teh. Ceuk Asmita nyerengeh bari ngarampa ceda dina pipi kencana.
Oh, paingan atuh daya turunan ti pupuhuna. Mun abahna kungsi menangkeun si coreleng, jang uu mah leuwih hebat. Kamari dinanggewer menangkeun maung tutul. Aki sidik mairan. Har, kutan, bangkena dikamanakeun. Kulitna nu dimaksud teh teu diarah. Mang Salhapi nanyana bari norostos. Nya dipasrahkeun we empi ka urang dinya da barabe atuh sasat kerusuh gitu hayang geura tepi ka dieu. Walon Aki sidik. Lebar temen dik. Mang Salhapi saterusna ngahuleng kawas nu handeuleunaker. Sabot keur kitu torojol Nyi Esih ti dapur bari ngajingjing teko dieusi cai teh panas. Curulung ngusian sababaraha gelas. Balik deui geus mawa boboko, sok eusina diparinkeun kana balastrang jeung piring. Lumayan cenah aya kiriman tinu nyawer ka Mang Ian. Euleuh palawargi sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui. Cag urang tuna ieu lalakon gumilar insyaallah kin urang lajengkeun dina bagian anu ka-38. Cag urang tuna dihanjuang siang urang teuneun dihaneuleum sieum baranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.